Merah rese. Ini tuh ajudan yuk cekelan yuk ridu hese ada kucing lapan tuh ya. Ya tuh hese aing mawana jeung ridu jeung naon deui. Bu, kesopan sia KRT selaku perangkat desa kuat uang aing, lagi uang sia. Cik dia aing ngone gadag ajudan teh. Uang sia di mana da tadi gaji ku sia ge. Acan. Nah, atuh bet nutur ieu mah Aduh nyawe RT we balad. Ari ulah nutur mah tuh putus jeung urang. Kala ai mana ieu naon ieu? Baru leureut ge ngajar naon? Nog. Nog naon kaun peupeus teh. Sia mah. Ngerakeun perangkat desa selaku RT ieu. Oh, sawo kulat sia mah. Bikin Ngasupan bikin-bikin itu kahakanan urang itu menang mau ciman kawan emang teh diberen itu nutur oge. Pas dibere gaji ku urang sia mah. Boro-boro gaji nyapu teh diberen yang urang jajan oge. Nah, tukang cair. Dahar. Cair ti kamari batu. Ayeuna bisnis bro. Eta kacamata arahan nyewa nih ke papatong. Buru ke RT ah. Ada bisnis ya. Aduh yang mah kulungan. Mis atuh Lapar aing teh. sama aneh. Sama mana ngilu ke orang bisnis ayeuna. Ngarek ini teh. Sok-sok ngilu. Kumaha kita ngasuhan Kak. Dok, asa teu komplit teh hirup teh. Kenapa we? Si Haji geus boga kabogoh mah bedaeun jeung urang-urang mentingkeun manehanana. Lita leuwih pro ka awewe heuh cenah. Keplok kah. Ayeuna si RT jadi RT boga pangkat poho ka urang-urang. Nyaon cing? Nah. Kapan baheula mah urang teh pan geng teh atuh geus kalah imane FC teh imane. Or gitu. Anjing aya menggulutukan tinggal tiluan leung mendu. Jorang kok kita termos satu kali-kali mah. Udah tepantes piraku dek pangijeng nu kitu dek. Eta si termos. Mun palsu ge eta si kijing teh mah. Baiklah kieu we dok urang mah dok. Baiklah urang mah urang bertahan we. Nya heuh atuh pan urang. Predikat urang ulah nepi ka eueuh kade. Pengangguran. Tukang sare we urang mah. Pokoknya macam urang-urang mah ulah pokona ulah bubar we. Temen orang bubar saha ieu tuh tanggal sawono mulungan pan urang pun sapopoe di dieu teh. Ya moal anjing predikat urang-urang mah ulah nepi ka eueuh, ulah nepi ka hancur pada ditinggalkeun ku si Haji jeung si RT. Ya. Pan pokona mah budak urang boga slogan. Naon? Sawo kulat kap. Bener. Barudak sama kulat di bawah. Tetap maju ya. Heeh. Masa ketika yang lagi ciri khas dan pada wadahareun. Pan ke koneng yang buntu. Tah, cek aing nya karek bieu anu murah cici. Bawa deh ka dieu dok. Yang mana ya rada amis dok we pulang ya. Benang dok. Bonang tuh. Nah anjing eta mah cigak ku eta cigak urut ku bajing sia. Bae ulah nempok urut ku bajingna da ngeunah. Beh untuk kuat. Heeh. Teman ka mana nya? Teuing. Ajakan. Nang kita gua nang ke kadi nyamperkeun sia eta mah. Bahaya tuh aya dek kadi. Daguan di dia. Lawan ngeremukan urang. Aing kok sangat cak tadi di dia aduh. Ya, Asia di kebon mah jeung aing segala aya. Suman kerbau, suman token gede huluna ieu. Ini si teman mau bawa bakso tahu. Ulah diheureun Asia bageran. Orang teh tukeran. Kita ke dalamnya elit wae si goblok. Wan. Kadieu imane? Mau. Kadieu gerak buru. Ngegel moal. Aya kadieu pokona mah. Mau ngegel. Kadieu. Ada ngegel ah. Di dia di tengah-tengah urang di si udok. Naon? Sok buru ga. Ada ah. Ente bener ka dieu. Eta geser ka dinya si ngomong gede awak mending sebirit. On. Main uang naon eta? Maksud tahu. Teu elit sih yang ngedarnu kitu mah. Ya udah, aing asup golongan kaya. Emang teh dulur jeung urang. Terus Tukeran.
mungtuy. Sawalana. Orangnya bisa mulung gitu mah. Walanda hese. Mah mulung orangnya. Nyaho. Predikat mulung mah jeung urang-urang ulah nepi ka hancur, heuh. Ah beda urang mah kelasna, beda kelas. Mana kemarin minta tuangan ke urang. Oh, sia. Naon es krim segede korong. Terus bae urang ngesanin Seperti seeutik. setik ewang. Aing Waing lamun teu mereng geus kaluarkeun dok anjing di grup urang. Heeh. Aya bahan. Sok mah kulinjeng samun teh jeung urang-urang. iya tuh. Iya tukeran. Barter. Ini bau ulat nih. Sakadohong lain ka dia. Geus satu tong beakeun. Loba keneh. Udah Urangan, urangan barter jeung ieu. Anjing, sahuap Dewa. teh ngarannya si udok. Kapan geung urang mah ieu hiji tah gitu. Mun urangnya. Naon di mana mer cuci mulut? Heeh. Oh kulat dia dihakan teh. Boleh teh. Penting seueuh beteng mon. Mon saya boleh jalan nu kieu wae, Bang. Atuh udah menang geus jadi jelema kaya. Ngeunah ya? Hah? Ngeunah? Ah barterkeun jeung ieu. Ada ke sahuah. Kacida si temon lo, main nama tetangga anjing. Kan kudu barter urang mah. Sok atuh. Ayo mah, tah. Aing mah. Bekeun kan. Mun udah hungkul mah. Oh, bae bekeun. Di ieu nama sok Mana sih? bekeun gitu. Dijikeun sok. Ya gitu sok. Ini. Itu. What? Cek aja kakanan menak mah bisa galan di kumaha-kumaha ge ngeuna atuh, Dok. Sok. Dok bener asli. Ngeunah. Ngeuna. Gimana rasanya? Sok. Udah? Anjing namanya Wah. Ini sana penasaran. Kakanan menak sih eta gitu. Mau. Susah. Ya, Kemana? rencana ka mana ya urang? Cuma aja geus kieu. Hidaro ya? Tuh ka mana? Mana Dok boga acara teh? taruh ya. Dengan yang sawot, dengan tempat lainnya. Sawo, mun sawo wae atuh. Terus naon da buka kanan Oh, lain orang di dieu. nah itu sugana aya miceun-miceun di warung. Cenau. Oh bisi we nu murah gitu. Udah ini tuh Oh ini teh. eta ieu. Ulun ke RT di balai desa juga aja. Teh. 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 Tadi nak kasih RT derekin surat izin nikah urang teh. Si neneng aduh kasih lega terep. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Ayah henteu. Saya RT naga duka ke desa panginten. Kamu di mana? Ayah aku naon cep obat. Terangan. Abi teh milarian AA. Ya abi midaran RT. Terus ayah RT milarian saha? Duka. Berarti saha nu salah. Masih RT atuh. Nah, bet RT nu salah. Ya salah si RT atuh. Bukan sabut tuh miliaran AA. Jadi atuh pernah. Aku kumaha pan rusuh. Nyatu kumaha? Anjing dewe lah. Uwi wae nama. Itu Apa Brandon? Niki wae hirup teh nya. Di baheula kieu jeung kieu. Saos beak ieu mah. Nya kumaha kieu we. Oyahna jalani dengan ikhlas. Ikhlas jeung ikhlas ya goblok. Brandon. Mon. Adia gerak. Naon tuh lah dasar wadi di ge. Urang teh sedih. Makanya lu bisa sedih. Tapi mungkin. Sedih ningali mararane. Naon? Oh, da kalau tinggal urang ayeuna di mararane. Mun aing eueuh mah rek jeung saraha teh aing teh asa Tah nya. kieu ngupuku mah ketuanya. Kumaha? Kieu tuh ayo urang mah teu naon duaan nih si Tamon. Dan iya nu jadi kokolot batur si RT geus boga kabogo.
si Haji udah kawin. Emang Ira? Sedih hati. Urang mah tenang naon sih teman duaan nih kieu we kan bae. Atuh jadi masalah urang mah. Mana nyangka urang? Oh. Mana nyangka? Itu berapa? Aing teh nyangka kemana-mana. Aing sarua nya kemana-mana. Hone Brandon, Mon. Mana geuning nya ka urang we? Baiklah aing teh boga milik dek mulung sawo nu loba dek dibikeun ka mararane. Wah, mau balik mah. Sawo. Wah, balik jadi ki sawo dia. Itu sawo ciri khas urang-urang. Oh kembali nama Brandon, Mon. Ayeuna sanajan urang nyesat tiluan, urang nepi ka poho. Anu ciri khas urang-urang mah. Ayeuna si RT geus jadi pangkatan, boga RT poho ka urang-urang dan si Cep Haji. Beda boga ka bogoh gemoy. Tiga nu iklan di Nusansil kabogonan. Kan duta sampo kan. Terus mah Oh kitu we poho geuning ka urang-urang. Pokoknya kieu lah. Tadi itu deketan Mon. Bageula pas seret-seret kieu teh hulu teh adak tuh, daya limaan. Deket enak banget kieu. Slogan urang di baheula pertahankeun. Pejuang, pemulung, sawo. Sawo. Geberkeun. keberkeun. Benar ka mana enak tuh? Perlu sawo. Jadi ya, we. Ah, banyak tadi ini itu ngajak langsung ke Bah di dia kan. Kakak ari ajudan lengong ari aing rama ya betul. Dan ieu bawa atuh. gawekeun. Kan digaji siling tuh dewek. Jadi ngurangin. Ajudan. Gaji satu. Mangga Sayur madang. siap. Karena enak bisnis cicing. Ayo, tuturkan RT. Daripada pagawean urang dek level. Geus man? Geus. Dok ngomong dok. Geberkeun. Asli. Hah? Aku punya teman. Teman seperjuangan. Di mana subuh aku kamu jamulung sawo. Yo, sawo-sawo kulak. Anu di kebun itu. Usaha aja dah. Capek rawat siap belum? Apa? Balik aja. Geberkeun bakal. Cik atuh teh jeung ridho kieu ye ah. Wayahna. Ngomong ah. Wayahna. Bo, Apaan digaji? gajina can cair bo. Aduh, wayahna atuh bos. Kayak geus gajian kakarek dibangokeun. Baru dak naonan itu. Teuing sigana keronelan. Ada mah. Jangan perut gitu. Ya, sabar kita. Ya. Mau. Ayo. Ya. Naon kenalan ieu? Mana? Ah, tek maneh mah ngaganggu wae. Ya keur senang eta. Ya. Mau. Iya. Dan beres. Sembako. Sabar eta ajudan. Beres itu jadi seorang dia. Cing. Leutik ka maneh mah. Si RT we. Wayahna. Pokoknya nama wayahna. Aya naon geus boga pangkat mah tamelarnya. Tapi teu poho geuning. Kah? Di pada tadi bagi tuh. Bukan nama wayahna eta. Ayo saya. Ajudan. Anjing. Buruk Si RT geus boga ajudan. Tenang, resa bonus. Wayahna pokoknya mah. Apura apan tugas selain tamelar itu nya. Oh eta TRT mah kan bisa sakitu wayahna nya. Oh, itu buruk kieu tuh teh. Wayahna pokoknya mah wayahna. Teh. Kalah teh. Urang epe obrolan jeung maneh teh nya. Obrolan naon? Aja jeung maneh, kadua jeung si Haji. Heeh. Teh. Sapanjang sapanjang maneh jadi pangkatan RT. Heeh. Sia mah asa ngucilkeun ka urang-urang bener teh Brandon. Ngucilkeun. Wayahna pokoknya mah. Nya ngucilkeun ngejang kurang. Tuh. Cangap anjing. Tong itu ajudan saya ada. Ngomong wae atuh teh ganeng. Wah, ini RT. Aing bener teh. Urang teh asa kaleungitan ieu teh. Si Brandon komo tiap penting teh ngauh si eta menyerigeun teh. Ada si eta mah kitu adatna. Kitu adatna si eta mah. Mana Brandon? Kieu urang teh teh. Mon, si Brandon tadi geus ngomong. Pas ngariung di dieu.
kangen. Mana mah tega teh urang mah coba mulung sawah teh luar kemana mana sosok mamin anu baheula teh poho ayeuna mah ka urang geuning. Pokokna mah wayahna we ayeuna pan sibuk jadi ieu pan tugas negara demi kesejahteraan mararane masyarakat tah. Teuing teh anjing. Wayahna pokokna mah. Wayahna aing. Ngewa Lain anjing yang sedih si RT. Ieu pahit sawana. Wayahna Pahit ge si Brandon mulung pengen beakeun si eta nggak subuh mulung sawo. lain kumaha degena. Tah ayeuna nya urang mengenang masa lalu. Naon? Orang ajak si Haji. Hasu asli. naon masa lalu tuh naon. Ya, orang ajak si Haji. Bener anjing. Bisa lah bisa. Bisa. Sakadeng deui urang spesial itu paketna pokokna. Oh, bisa. Paket. Mantap. Ya. Udah. Udah. Urang enak ajak si Haji ka ditu. Kemana diajak? Urang diajak. Dulu aya. Aya bener ya. Itu sore ting bro Jan. Ya, Asli teh ya. Udah di dia wae. daguannya di dieu. Orang lihat tuh. Kayak di beresan-beresan. Pokokna wayahna we lah. Ya. Ya. Ya udah. Nang dahar we buru yuk. Letik-letik bagi barang hakan. Ini itu Palontong sih. Ajudan si RT. Neng, Ah, daripada bulan madu model ke kopeng kena gerak ini kayak lah sekalian teh bulan madu ke bulannya nah ya mak kejeng ka Kopeng Kanaga ka Cirangan itu ke Bali bulannya mah. Tugu aya laut di Bali mah. terus saya kena gerak beri dawet neng ke Bali mah ulah panterangan yang lelaki mah Antrangan naon aya? yang jadi nog asin dua ke kabulan lah terus kabulan dah gitu aya nih ante Sok aya wae mah. aya lah kalam dayakeun Cing daripada hararesen yang anjir mah hirup mah. Teleponan. oh bener telepon itu Tapi satu telepon di sekelan ieu na ieu. Nih, ngomong tuh ya telepon kenapa Saya nelpon kade di awewe lain. RT awewe lain di mana Ngabisi we. ini jadi untung ya nggak perempuan yang KA apa yang nggak dipilih gua kenapa tuh nggak tuh Nya mah. halo, assalamualaikum Ji. waalaikumsalam Pak RT Di mana ente Ji? Aduh. ayo ke di bumi tuh Reski Ih. Dingerek hujan jeung naon Ji di mana eta? Urang neneangan tadi aduh. bumi eneng tadi ke desa UNT Ayo orang bisnis heula enak mah keur mah engke deui lah urusan nikah mah naon kawin tah teu pararugu urang bisnis heula enak mah. Heuh sak buru hayu di daguan kudu hujan yeuh. Hayu ah. bisnis ajak bisnis oh siap iya di bumi Lebak orang rek disalin dulu tuh hotel daguan di tempat guys bade bisnis silanya Ka mana mending nambah ge sakedap ka bumi neng teh. tapi Pak RT tadi nelpon ada mau surat-suratnya apa gitu Juga tuh kali itu Sira Assalamualaikum dasar lelaki dikasih bulan awas ke mau ditanya aku neng. Nikah salah aing. Beli enggak si Haji tidak datang. Ini surat tadi. Sih ini surat naon? Sama zaman naon zaman kotak bilebuhan surat-surat. Di telepon tadi apa? Modern nama zaman. halus ya kan jadi temu Nanginyium ya ge. Tuh si RT tuh. Kok. Oh. Ayo sambarkan.
Lila timbarna heula mararane. Aduh. Lila justru orang yang baru datang dengan mana tadi Si Haji geus telepon pokona. Mati tadaguan di dieu cek urang ge. ya ajudan saya Iya, ajudan urang cing. Tong macam-macam ka urang. angkek dok ke hayang dan Iya bener peuteui anjing uluna demi Allah. Tingali paningan ajudan deui. Serius eta mah ngajajar mah. semun itu orang mari Ayo desalan yang buat nepi ka cek. Si naon pengumuman. oh ini kata ini otomatis mana otomatis kewan Digaji hanto, kita kaya umat uci, Atau si Gami kata dah. tiga hul. rame Oke, satu kadieu. ban di sarwa kemana dok Telepon naon ngomongna dia. coba jangan Ji. Oh, datang itu nih kan euy. Yuk, Chef Haji bangsat. Enon teh. mulai bisnis teh. Oh. Chef Haji. Chef Haji Brandon. Chef Haji. Chef Haji. Chef Haji. Naon aya naon tadi telepon? Ji Hah? mana kuat sombong we ka urang-urang Beda dong. Persi beda. Abang semoga kebogo gemonya. Ini pangkat Chef Haji telana Geus burit ah sakurang mah ya. Rek naon ieu teh naon? Bisnis pokoknya wayahna urusan negara, urusan naon kawinan segala rupa di cancel wayahna orang bisnis heula aya mah. Naon? Paket geus datang. naon eta Paket geus datang dong. Ah, kencering. sia mah kadet tah anu mayar urang ieu datang paket Mainnya sembako. Ah, itu. Pokoknya mah ieu mah alat keur mengenang masa lalu. Masuk buka. sih benar ieu mah benar dok ieu dok Tok pasangan sabeuji. dok sia pasangan sabar hiji ieu mun eleh ieu rek naonan ieu Sok gampang atuh heula anan. Ya kudu milih-milih heula. Ieu kojona urang mana Oh. tuh? Pasangan 5. ajudan mana ke bawaan mah teh Ya kok mah karunya atuh rek lalajo sih. Milih atuh. Goblok mana? Dibiliarkeun goblok. Mana masang Rek miluan. mana masang 10. Tah. Sok Tah hiji, tilu dua, tilu, opat, nah lima, 12 aing mah. genep, tujuh, Pasangan. 7. salapan Ah, sama-sama duit. aing mah bae di leuwihan tilu tah bisi aya nu licik jang ke bisi Sok lah. Tuh. Benar, Aku mau bobogaan. Nyen kalang. pacet nya pacet bae kalah ieu beutean dek sagapae kumaha ieu Sagapae heula. Hah? Sagapae asli Heeh, sok. asli siap cakapan yang lain. deket-deket lah Oh, sok kalem lah. Pokona mah saburu. Pemiluan aing mah goblok. com mana lah com Cong. Oh. Nah sarua kojona sia mah. anjing mah balik Jadi kan. Pahili ke. Tata nu botak ya, botak. Ah, yuk, ajudan yuk, cekon. RT ajudanan. Cing lah. Kalau KW ieu jabatan RT jerona kaleci. Apa pada deket ya mah? RT ngapain ya ngapain Deket-deket. terakhir apa Ji Pae, pae pae. Saya ngangkatnya di situ. Saya urangan ya. Depot di sudok teh. Aku ada nak dia sih. makan ya
Cita anjing siang cita. Si ulah waka jokan. Gulunya gulu. Si Uut ini teh sejengkal tinggalikeun teh. Sejengkal diajarkeun licik aing. Ributkeun. Aing mana deui anjing. Cicing. Tungguan. Aduh, wes kalah. Kan dalam mensa Mau aing mana mon? The fort. Siapa makan bisa nih? Nyerak. Teh, kira-kira teh. Teh. Jangan lupa aing anjing sih. Rok cingogo. Baru dok. Ya. Jauh sih aja rek naon man. Oh sia Aji. RT sia udah. Oh masih ada kaributin ku aing centang geura. Nah, udah mah deketan we. Mun kalang. Awas si mah eta. Si mah ngalangan wae anjing. Ah, udah mah kieu we. Itu aing kertina we cicing. Teu ngaganggu lain tuh. Dok. Ya jadi aing terpinal tong ngalangan lin. Sok lewat di udah bisa. Awas. Dekat. Si anjing dekat atuh. Anjing sia. Buah. Murid. Ji, cicing sia anjing aing can nyetak pisan ieu. Ngalonya centang ku aing geura. Sia dijebet. Ku aing. Bagusna. Anjing. Anjing mah anjing. Nah, ini nanti kebagian ieu. Anjing rugi aing anjing. Came menta urang aja. Si aing udah ribet sini nyokot kalau tidak anjing ah. Mana aman urang? Si Aji anjing aing dek juara tertulis ha. Sama nu aing mah. Kita mah eta urang. Ngomong nama reka R. Ah, urang teh kebagian ieu. Sarwana jeung orang ngadu. Aing nu ribut sih anak kebagian. Sudah ada menta teh. Ah, ini aing ribut kena ubus ini ah. Cana cuman. Iya, kayaknya kalau kuanta ngomong-ngomong ka RT mau surat-surat eten kakak ngadu ka leci. Ayo siap balik, sarwana ada jeung RT na. Balik. Ayo siap balik buru. Ayo. Balik. Ayo, ini jangan. Ya. Baik itu hati banget ya. Ayo ah, jom.